Masyaallah lu tak cekolot baheula badi ibasing ada lamun beurit paehan ngarusak tapi lamun cucurut ulah kolot baheula mah kos kitu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut ulah sebab naon nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah sugannya nama beukieun ka begabah teh cucurut mah sugan cucurut beukieun ka kitu naon-naon teh nya nama ka daging teu beukieun cucurut mah beukinangan sakadar ka tulang doang ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong eta teh cucurut kadinya diseseupan ku cucurut cak cucurut teh ngadoa ya Allah ya Rabbi inu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti tingkatkeun rizkina Gusti lantaran nyana dahar daging abdi ka bagian tulang na Gusti paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut doa aja lemah geus teu malah lanjur ya kiai-kiai kabeh korupsi malulu ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat biasa mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge keneh ulah sok dibayan cucurut mah ngadoakeun urang mun beurit paehan sebab ngarusak beurit bah beurit paehan emeng eta binatang nu suci lamun urang dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae emang emeng kumaha gitu tas daharnya tek langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya mah tasar eta keur ngadoa siapa yang serikeun ka aing siapa teh nyaho yang serikeun bon sia mere cara eta teh keur ngadoakeun deulekeun ge dina kitab coba dengan hikmatna ge we ngadoa ya Allah ya aya doa nangan kula ge teu apa sebab eta bahasa emeng mun dibahasa urangkeun gos kitu ya Allah ya Rabbi alhamdulillah abdi cicing di mamana mati lo kabagian tapi abdi cicing di dieu kabagian sanajan hulu najeng tulangna abdi geus senang nu aya bae waktu keur di tatangga abdi mah tulangna ge dirempus bae punya mata ya kadang nu eta hayang ka cicingan ku meng emang babari hese urang neangan coba meng hayang betaheun di mah urang hese tapi hayang lamun urang geus dibetahan ku meng mamana ge datang bae ka imah urang malik kesel deui Itrati wa biya libadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ Allahu a'lamu bimaradi wa kullan pada lisakabai anjainakum waktu nyelamatkan isunagum ku min sirakabai wa fi qiraati anjanakum wa fi qiraatin ning dalam lan iku tetep ing dalam qiraat sejima talapat anjakum nyalametkeun ya Allah ing sira kabeh min ali fir'auna saking pirang-pirang kaum Firaun yasumunakum kang pada nyiksa ya alu Firaun kum ing sira kabeh yukallifunakum tegese nyiksa ya alu Firaun kum ing sira kabeh wa yudhikunakum lan nyicipakeun ya alu Firaun ing sira kabeh su'al azabi ing alana siksa asyadahu
tegese saksanetes azab wa wala nutia azab iku yuqatiluna abnaakum kumata ini ia alu Firaun kabeing pirang-pirang anak lanang sira kabawa yastahyuna lan pada nguripaken ya alu Firaun yastabaquna tegese ameh netepaken ya alu Firaun nisaakum ing pirang-pirang wadon sira kabeh wa fi dzalikum lan iku tetep ing dalam mangkono ail inja'i ail azab tegese nyalametkeun atawa siksa balaun utawi bala in'amun au ibtilaun tegese in'am parina nikmat atawa cocoba min rabbikum azim saking pangeran sira kabeh kang agung afala tata'izuna natah maka ora narima kaurukan sira kabeh pacan cahuna amakultum maka narima kacegah sira kabeh saking barang kang ngucap sira kabeh saking emak wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين Allah alam bimaradi wa wa'adalanna janjikeun Isun Agung dialipin kalawan nganggo alif wa'adna waduh nahalan oranana alif Musa ing Kangjeng Nabi Musa salasina ing 30 apana lailatan wengi nukallimu ing dan tiaya tegese kang bakal rasan Isun Agung ing Musa ing dalem narika dari matutuge ya salasina bi aya sumaha kalawan yantah puasa ya Musa ha ing salasina wa hiya dzulqa'dah lan utaya salasina lailahi bulan dzulqa'dah fasamaha maka puasa ya Kanjeng Nabi Musa ha ing salasin falamma tamat maka samang-samangsa sampurna ya salasin ankara maka inkar ya Musa khulufa famihi ing mambu cangkeme Musa pastaka maka nyiwak ya Kanjeng Nabi Musa fa amarahullahu bi asaratin ukhra maka marian tahu ing Kanjeng Nabi Musa sapa Allah kalawan 10 dina kang wewene yukallimahu bi khulufi fami drapun yantara rasa di Allahu ing Musa kalawan mambu cangkeme Musa kama qala ta'ala kaya oleh ngadawu Allah ta'ala watmamnaha bi'ashri lirnya berdakan Isun Agung aing salasina kalawan 10 min Dzulhijjah saking bulan Dzulhijjah fatama miqatu rabbi maka sempurna apa waktu pangerane Musa waqtu wa'di tegese waktu janjine Rabb bikalami iyahu kalawan rarasane Musa kalawan rarasane Rabb iyahu iya Kangjeng Nabi Musa 40 hale 40 halun yaiku dari halailatan apa lailatan wengi tamyiz yaiku dari tamyiz wa qala Musa lan ngucap sapa Kangjeng Nabi Musa li akhihi kadue dulur Musa Harun nyatane Kangjeng Nabi Harun inda zihabi ilal jabal ing dalam nalika lumakunan Musa maring gunung Tursina lil munajati kena arah munajat ukhlufni ngucap ing lapan ukhlufni angkenteni sirah Haruni Isun kun khalifati anas yaiku dadi khalifah ingsun fi qaumi ing dalam kaum ingsun aslih amrah lan maputaken batutaken sira ing perkarana qaumi wala tattabi' sabilal mufsidin lan aja anut sira ing dadalan kang ngarusak kabeh bimuwafaqatihim kalawan muwafaqatane mufsidin alal ma'asi ing atase pirang-pirang maksiat ing atase pirang-pirang maksiat Kanjeng Nabi Musa begitu berangkat babarengan jeung kaumna
menuju negeri Mesir anu geus dipersiapkeun ku Kangjeng Nabi Musa. Persiapan kanggo jadi pengganti Raja Fir'aun anu geus teu aya di permukaan dunia. Tapi dak dumadak aya keanehan sebahagian kaum Kangjeng Nabi Musa anu sakitu ditutur-tutur diiring-iring. Terus ku Kangjeng Nabi Musa teh dirapi-rapi akidahna. Tetep ketika lewat ke hiji daerah anu kaumna nyembah ka batu ka patung, endahan ngomong ka Kangjeng Nabi Musa, Musa coba atuh kami bere pangeran. Cara itu tuh kami hayang nyembah ka pangeran nu kadeuleu. Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Masya Allah. Kangjeng Nabi Musa teu beres pikir. Kangjeng Nabi Musa diiring-iring, dituntun-tuntun di dakwahan terus bae. Ketika leuleuh jelema sujud ka batu endahan men tanyana pangeran kos kitu. Cak Kangjeng Nabi Musa maknya aing kudu neangan pangeran sarian Allah. Sedangkan pangeran Allah teh faddalakum 'alal 'alamin, anu geus meger kurnia ka aranjeun kabeh di zaman anjeun ayeuna. Maneh teh dibere kalaluginaan ku Gusti Allah. Beuh pohara jasa ye. Make jeung hayang pangeran salian Allah atuh nanaona. Mantak lamun urang kuari dakwah cel dituduh nyembah ka patung ulah kaget. Belah ditu anu mangeranan ka batu jeung Nabi Isa dianggap pangeran, Siti Maryam dianggap pangeran. Belah ditu deui gitu nu mangeranan ka si buta, mangeranan ka kayu ka batu ulah kaget. Iya Kangjeng Nabi Musa mah Kangjeng Nabi jana mah Nabi. Kaum Bani Israel tadi omat kadenya kade pangeran teh hiji Allah nu ngadamel langit jeung bumi. Beuh di hareupeun Kangjeng Nabi Musa mohon. Berangkat nyebrang jeung Kangjeng Nabi Musa melalui mukjizat blak laut dibelah ku Kangjeng Nabi Musa. Make tongkat kadeuleu eta mukjizat teh karasa ku jana nu ngarasakeun. Aju bunganya na bisa nyebrang. Firaun mah kanyut dikerem ku laut Kulzum beserta kaum-kaumna. Ieu kadeunya kadeuleu ku mata sorangan berangkat menuju Mesir. Sebagian geus aya di Mesir, sebagian deui masih di jalan keneh. Ieu nu di jalan anu neuleuh ka pemandangan jelema nu ibadah ka patung. Endahan ngomong ka Kangjeng Nabi Musa, coba panggieunkeun patung kami cara itu. Teu beres pikir Kangjeng Nabi Musa. Jadi cak Kangjeng Nabi Musa nanaonan ieu. Tah nu mantak dilanjutkeun pan Gusti Allah teh wa faddalakum 'alal 'alamin. Gusti Allah teh anu mere kurnia ka aranjeun cak Kangjeng Nabi Musa terhadap alam kurang kumaha. Heuh kaum eling. Ingat. Eling coba ge. Ya, dengekeun kumaraneh kabeh manya kudu menta pangeran tina batu. Manya kudu menta pangeran teh tina kayu. Eta mah makhluk teu boga. Boro-boro jang urusan urang bukunya nana ge disungsepkeun kurang nyungsep. Kunaon cak Kangjeng Nabi Musa itu ge batur tuh hayang pangeran nu beude aya, anu sedeng aya, nu leutik aya geuraheun bae meureunana jakadeuleu. Bisi hayang ka mamana di pangeran di kantongan pan ku urang. Aduh, cak Kangjeng Nabi Musa jadi kabalinger kieu. Ya. Wa anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum
yasumunakum su'al azab. Ya Kangjeng Nabi Musa he kaum maneh teh kudu araringet ye degekeun ye. Hiji iz anjainakum maktuna Gusti Allah nyalametkeun ka ranjeun kabeh min ali Firaun ti Firaun beserta kaum dan sangat biadab. Kabiadabanana yasumunakum su'al azab. Nyiksa ka ranjeun. Nganiaya ka ranjeun dengan siksaan-siksaan wah raja asyadda. Teu inget maneh kana kasalamatan eta. Maneh teh baheula teh dicaci, dimaki, dianiaya, disiksa ku Firaun teh teu karasa. Penyiksaan teh kapan masih kena terasa di mata, masih kena kateuleuh. Yuqatiluna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Pamajikan mana lahir ke dunia ditarungguan kapan ku ponggawa Firaun. Lamun lahir laki kapan diharapkan mana dibunuh harita kena dicacang. Teu karasa eta teh kapan nu nyalametkeun teh Gusti Allah. Wa yastayuna nisaakum, lamun lahir awewe kapan diantep ambalaya awewe. Lahir laki bodoh cacang, lahir lalaki, lahir awewe antep. Berikut yang pemajikan maneh kapan diantep. Ieu penganiayaan Firaun terhadap anjeun teh cikene kadeuleuh keneh kumata kararasakeun keneh yuqatiluna abnaakum wa yastayuna nisaakum wa bidzalikum bala'um rabbikum adzim. Apan dina pasalah eta urang disalametkeun ku Gusti Allah baheula disiksa, eta teh merupakan satu nikmat jeung satu cocobat ti Gusti Allah. Nikmat teh urang disalametkeun baheula dicoba, eta teh kapan ti Gusti Allah mir rabbikum adzim. Nah maneh teh make jeung pala tataizuna apala tataizuna maka henteu ngajadikeun di jero hate maneh teh sebagai izoh, sebagai mauizah, sebagai piwuru. Lamun eta dijadikan sebagai piwuruh inget maneh atuh patantahuna ama qultum jempe cicing atuh maneh teh ulah sok ngaroromong meta pangeran tina batu buang ka amat. Kurang kumaha Kangjeng Nabi Musa eta dakwah teh nyana mah teu hayang amplop dakwahna, teu hayang berkat sugan kabita ku cau koneng atuh henteu atuh komo si eta. Anu geus memang dia azaman di imah lagi ngazam hayang itu atuh bejeuna bae lamun kaumna tetep judi bae, bejeuna bae lamun kaumna tetep bae maling, bejeuna bae lamun pamarentah tetep bae korupsi. Dan nu ngadakwahanana ge horenganan hayangan kesempatan doang. Mun diajak kerja sama mah kiaina ge diajak korupsi atuh siap-siap bae. Ngaruh kesempatan baik ya buktina aya kesempatan madut sholawat ku jana tetep ditikal baik, tetep ditilep baik kuari aya kiaina lah mal didelekeun ku aing pokona aya bae lah tuh sia mah deuleuk ka dinya kabeh pugu sia tuh kan. Ieu Kanjeng Nabi Musa dakwahna dunyaan gagah jasa tangan besi siap nya mah dek ngadu jajaten siap caritaanna geus luar biasa pinuh ku hikmah tapi tetep bae wayah moncor mah moncor bae ta kaum. Masyaallah mata kula kaget urang lamun teu ngaji tasawuf mah bakalna urang teh nyeri bae kana hate, nyeri kana hate lantaran lamun teu ngaji tasawuf mah urang kurang membenahi diri. Ketika urang ngaji ilmu tasawuf tenang wayah dakwah bae. Adapun anu nganurutkeun jeung teu nganurutkeun lain urusan urang, urusan Gusti Allah. Tenang ketika orang balik ih atuh aing mah jeung Gusti Allah wayah dakwah bae aya kesempatan mah jeung lalugina mangga teh teuing. Adapun nurut jeung teu nurut lain urusan urang. Ieu mah ketika urang dakwah aju teu nurut hai sia ku goblok-goblok deui aing kurang kumaha sia nurut atuh ka aing. Aing sakitu ngaji terus bae ka sia aing kurang kumaha wayahna atuh sia narurut ka aing. Ieu mah masyaallah sia kok teu nurut-nurut teh haju nyeri hate urang. Nyeri hate ieu cilaka. Urang jadi kiai kemudian urang nyaritakeun hai dulur
iya lebaran kurang nurut baik ya ke pemerintah ya orang matulah sakia ayana orang nurut baik mata kunaon ya iya diti jangan menang rukyat pemerintah NU rukyat ya wayah nanya ayo masyarakat teh nurut bendu dikunci siap kuaing masjid eta teh kos kitu teh nyeri hate atawa anu nyekel rukyat sarua bae anu nyekel hisab dulur urang kumaha deui ahli hisab ya ieu mah hisab ge hitungan doang ja buktina mah rukyat sia kudu nurut atuh ka aing jas sia ngaji-ngaji di aing ku aing atuh di papatahan ku aing waya ulah kudu nurut aju teu nurut nyeri hate capek tak kos kitu aju sasalaman ge dijauh bae lah teu kudu jas teu nurut ka aing aju sakumaha we beres malah mangga sih mah teu kudu datang ka aing sia mangan hareup doang ka aing ge sakumaha undur-undur sia mah hareup heueuh itu kan ngajebian ka aing geus ka ditu lain gitu atuh jadi kiai mah kanyahoan tempat jero hatena loba kalajengkingan berarti tamat loba bilatungan lain gitu wayah nyaritakeun bae dulur kabehan urang ibadah ka Gusti Allah nya na ieu aya tim rukyat ti pemerintah geus kurang kumaha deui yakinkeun eta teh menang pemerintah di pemerintah aya kiai di ditu aya NU kurang kumaha dulur kabehannya ai brak teu nurut atuh geus ai ilas oh teu narurut atuh geus atuh sia-sia aing we sasalaman dosa salaman bae saya lebaran kawan aing mah ka ditu geus atuh geus masing-masing bae nya geus beres lu ngomong mah ngeunaheun coba bukti rara tetangga kuari aya teu nyaba-nyaba acan bong beda lebaran cenah nanaonan eta kos kitu nanaonan jatuh keyakinan mah hese dibiluk-bilukeun emang kumaha gitu keyakinan anak sakumaha hese nanya anak yakin supaya kahisab atuh hese ya urang hisab ge deuk ka rukyat atuh hese ya urusanna ieu mah lain nu teu nyararaho nyaho ngan urusan keyakinan aya naon di jero hatena make teu yakin ka urusan rukyat pamarentah aya naon deui di pamarentah make teu yakin ka urusan hisab anu sakitu hebatna meunang ulama atuh tah mah rarese ulah-ulah kakarakos kitu tah mah kakarakos kitu beleutik batur nyembah ka batu dikerekeun ku sia hese geus urang mah dakwah-dakwah bae dulur sadaya ieu mah atuh sakadar nyaritakeun bae hisab mah kieu rukyat mah kieu lamun bisa mah tah miluna ka rukyat bae ulah ka hisab ya hisab tah bakaulna ge dhaif ulah dituturkeun hisab mah sapira tah mah rukyat di jero kamar nu mentak aya rukyat langsung aya rukyat di jero kolambu mana bisa rukyat di jero kolambu ya teh ngaranna pan hisab mah rukyat di jero kolambu dulur nya geus maningan ka rukyat bae ka ditu nya ulah milu ka hisab di kitu-kitu ge tetep kudu mah deuk milu bae cenah ka kiai ih ulah henteu deuk milu bae kumaha mun aing ka neraka atuh bareng jeung kiai ka neraka mantak naon ji pan atuh kitu amat hese keyakinan tah urang kuari menghadapi jelema-jelema nu kos kari itu lamun urang teu ngaji tasawuf capek tungtuna bendu bae ka kiai na ge bendu moal aing mah salaman kurang sebabnya nama hisab nyekelna teu hayang aing mah nyaba ge teu hayang gurat batu aing mah datang aku ari moal nyaba aing mah ieu sanu rugi atuh sabodo ya Allah ya Rabbi aju nu hisab teu hayang sebabnya nama rukyat teu hayang aing mah deuk nanaonan kuduna ge dakwah mah dakwah bayu ajakan ka Gusti Allah lah taba urusan puru leutik da ge leutik biasa kunaon aju digede-gede atuh di sisieun nyana nu teu salat diantepkeun bae di sisieun nyana teu puasa diantepkeun bae cek cenah mendingan teu puasa cenah daripada jeung kiai nu make hisab mah mending teu puasa coba nanaonan eta ngomong hawa nafsu eta nu kos kitu ngaranna tah eta teh ngaranna make naon kitu teh make tasawuf lain gitu iya tugas urang mah dakwah ayo bae nyaritakeun rukyat ayo bae nyaritakeun hisab adapun ke jelema dibere keyakinan masing-masing lempengkeun coba ulah keuna percaya ka hisab moal bisa lempengkeun ulah percaya ka rukyat moal bisa sebab naon sebab di jero hate teh aya sir urang teh berangkat ti sir naik ka kolbu ti kolbu naik kana ruh ti ruh naik kana jasad sir manu bogana Gusti Allah set ngasupkeun keyakinan atuh hese teh kos kitu mah teu bisa dibulak belok tah urusan anak
geus urang mah dakwah bae tak Kangjeng Nabi Musa sakitu dakwahna hebat jasa capetang jasa tetep bae wayah moncor mah moncor bae. Kangjeng Nabi Musa teh dijanjian ku Gusti Allah Musa setelah Firaun hengkang di dunia bakal dikerem ku aing Mesir bakal digantian ku kaum Bani Israil anu ku anjeun dipimpin ayeuna bejakeun kan ku Kangjeng Nabi Musa ka masyarakat Bani Israil engke maneh teh bakal dipanggil ku kaula kita datang ka Gunung Tursina nu maksudna bakal dibere kitab Taurat maneh teh bakal langsung mukalamah jeung kaula ke dina waktu anu geus ditangtukeun sekedar bebeja ayeuna mah maneh ngabejakeun ka masyarakat jung bejakeun. Kangjeng Nabi Musa dakwah, wahai kaum Bani Israil, Allah geus ngabejakeun Firaun bakal hancur, Firaun bakal pae, urang bakal salamet nyebrang laut kaler kulsum. Begitu orang disalamatkan ku Gusti Allah bakal dituturkan ke ku Firaun beserta kaumna. Firaun bakal kanyut terkerem di laut kulsum tersebut. Urang bakal salamet, urang bakal ditita ngagantian kerajaan Firaun, kerajaan bangunan-bangunan bakal dihancurkan ku Gusti Allah. Urang bangun ke didinya kula bakal menunggu instruksi ti Gusti Allah. Gusti Allah bakal manggil kaula engke Gusti Allah teh bakal mere kitab ngaranna kitab Taurat. Urang hirup ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturan-aturan Gusti Allah anu bakal aya dibuat dina kitab Taurat. Urang bakal kos kitu geus dibejakeun ku Kangjeng Nabi Musa. Eta kan pibakaleun pohar aja kan. Masyaallah. Kacaritakeun mah waktu harita Kangjeng Nabi Musa diudag ku Firaun. Kabeneran Firaun teh kapandek balik deui lantaran rarasaan Firaun ieu mah jalaut aing teh teu ngabangun. Begitu dek balik deui Allah nurunkeun malaikat Jibril dirupakeun ku Nabi kanu naekna Kangjeng malaikat Mikail. Didinya teh kapan Kangjeng malaikat Jibril teh lumpat dihareupeun kuda Firaun nu kabeneran kuda Firaun lalaki kuda anu ditumpakan ku malaikat Mikail mah malaikat Jibril kapan dirupakeun awewe abeh nuturkeun teu kacaritakeun masalah nuturkeunana salah sahiji di antara kaum aya nu ningalikeun ngaranna Musa Samiri. Musa Samiri teh ngajegeg bae ningalikeun eta setiap kuda anu napak karena bebatuan teh begitu diangkat ko jaradi. Malaikat Jibril teh garupa kuda ketika malaikat Jibril ngangkatkeun sukuna didinya teh jadi langsung jukut-jukut. Napak tapak suku malaikat Jibril teh jara dijukut berarti di dia aya maul hayat. Padahal batu kapan? Batu. Koplak unggal tapak suku nak jara dijukut. Ya Allah, Musa Samiri memperhatikan berarti di dia ayam maul hayat cak jalan. Erita langsung ku Musa Samiri dicokot eta urut tapak kuda malaikat Jibril teh sagenggeman. Nya nama balik deui ka Mesir. Didinya nyana ngumpulkeun perhiasan kaum Kipti tina emas jeung perak. Didinya kunyana digodog sanggeus tadi godog dirupakeun anak sapi. Atuh juga jadi anak sapi tina emas jeung perak anu sakitu indahna. Kuari kus Musa Samiri eta teh menang nyokot tina tapak kuda. Kitu malaikat Jibril diasukeun ka sungutna dibawakeun cek pikiran Musa Samiri
lamun tapak kuda jara dijukut berarti lamun diasupkeun ka kuda bakal hirup ya kuda. Diasupkeun ka sungutna tak 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 hirup. Kuda menangieun tina emas. Lain kuda, naon kata di anak sapi. Dibentukeun anak sapi pedet ngaranna diasupan ku eta jadi hirup. Bayangkeun coba bisa lempang, mangkaning tina emas. Lain Mas Tono ieu mah. Asli. Kapan kaget? Kabehan ge indahna luar biasa. Bayangkeun ku urang aya anak sapi tapi bentukna emas. Emas dibentukkeun anak sapi. Ya Allah. Pohara jasa kapan? Atuh masyarakat barang geus beres kabeh pararae di laut. Musa Samiri nyieun-nyieun bae. Musa Samiri nyieun-nyieun bae. Cek Musa Samiri Musa anu ngaku nabi teh di mana meureun ayana ayeuna mah. Urang makan teh nyaho nu jelas mah kaula ieu adalah perwakilan ti Gusti Allah. Naon maneh ayeuna kehebatanana? Ya, anak sapi. Menangieun kaula titah ku Gusti Allah, ieu teh dijieun tina perhiasan kaum Kiptiane tina emas campur perak. Deuleu mengkilapna ge luar biasa. Nah, kuari jadi hirup ya anak sapi teh sok kira urang tongton ku kabehan. Bener dikaluarkeun. Oh, jelema sarujud kabeh ka anak sapi. Brak sujud kabeh ka anak sapi. Atupan kabeneran kaum Kangjeng Nabi Musa anu kebagian teh kamari hayang patung teh menta ka Kangjeng Nabi Musa coba ijalana ilahan kami ge hayang pangeran nu kadeuleu cara itu tuh barang datang ke Mesir neuleuh anak sapi disarembah atau langsung sujud teh berak teh sujud bae. Ya Allah ya Rabbi. Kuari suasana geus berubah deui kamari Firaun anu pohara biadab kuari Musa Samir nyieun anak sapi tina emas haju lamun digerokeun ku nyana ai pedet sini cak Musa Samiri eta coba tambah coba tunggu coba nyilek culak coba depak nurut jasa nurut nyana kapan anu nyieun nyana anu ngasupkeun eta tapak ta naon kuda Kangjeng malaikat Jibril. Ya Allah ya Rabbi atuh geus bae jelema kabeh sararujud ke anak sapi mantak ulah kaget lamun di India ku hari sujud ke anak sapi sararujud aya ti dituna teh anak sapi teh horegan masyaallah karim. Da tinggal ku hari Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah kakarake ngadenge selenting bawaning angin bahwa di Mesir teh aya ekses anyar aya Musa Samiri nyieun anak sapi jelema ku hari makadarinya kabeh ibadahna pohara cak Kangjeng Nabi Musa sugan teh hajur deuk narurut janten teu biasa bae. Pohara eta Kanjeng Nabi Musa sakitu ge eta dakwah pohara jasa tetep bae mah iwal bae masyarakat. Mentak lamun urang jadi kiai lah kiai mah sapira kiai atuh. Lain wali-wali acar. Boro-boro wali solihin ge lain. Ngan ngaran doang solihin. Lain boro-boro wali solihin ge lain. Komo nabi. Mentak kakarak haju diaromongkeun mah ku kiai deui diaromongkeun ku ustad diaromongkeun ku jawara ulah nyeri hate ragap dada atuh sapira aing nyai mah ngariung lagi hayang berkat bae atuh wajar bae diomongkeun ku batur manya atuh nu lain wali di wali-wali tuh kiai anu mah wali haju nyana muringkak bulu di wali-wali heueuh buku lain teu bisa kitu ieu kacak Kanjeng Nabi Musa bae ge eta dakwahna tetes bae masyarakat teh kos kitu Kanjeng Nabi urang mah komo sarua bae. Nah ku ari mah Kanjeng Nabi Musa teh sesuai jeung perjanjian Gusti Allah. Musa anjeun teh dipanggil ku kaula kita menghadap bakal kapanggih muka lama jeung kaula jeung maneh datang ka Gunung Sinai.
ngan Musa ulah sambarangan boga syarat helanan siandek muka lama jeung aing mah naon Gusti syaratna hiji beteng teh helanan kosongkeun tina kadaharan dunia ulah dahar maneh jeung ulah nginum salila 30 poe ngan ai kitu mah ngabukaan doang setik sasiripit masalah atawa ngadahar korma sacuil masalah lamun maneh kuat kos kitu bakal muka lama jeung kaula sok piceunan heula eta beuteung kokotor jadi Kangjeng Nabi Musa puasa 30 poe 30 peti Masya Allah lain puasa cara urang kurang mah kapan puasa teh atungan pindah dahar doa nu tadina dahar jam 10 isuk-isuk atau jam 11 di mantep nu tadina jam 5 setengah genep dahar ku hari mantep kebe dikapetingkeun anu tadina teu puasa mah dahar teh gan 2 kali barang puasa mah 4 kali nu tadina keur puasa mah teu aya-aya segala rujak segala naon barang puasa di aya-aya tuh bonteng suri beak beren saton mah sebulan puasa kopi pabrik kapal api di drop punya anak kapal Jakarta puasa manteu Masya Allah barang puasa pohara jasa datang ke beak stok kopi susu beak datang ke susu pamajikan ada di pencetan punya beak pabrik susu di drop punya anak Masya Allah kita kan pindah orang mana dek kumaha muka lamana jeung Allah jalain puasa kos kitu batu pindah dahar ai puasa mah kapan diberang teu dahar ti petinggi teu dahar geus buka doang seripit nurutan Kangjeng Nabi Musa tah sakitu doang coba geus sapoe 2 poe nah barang 5 poe ditimbang geus 2 kilo eta puasa barang geus menang saminggu atau 10 poe geus tinggal awak nial kul tulang taleng doang eta puasa tah bos eta puasa tah kos kitu tah geus eta kos kitu bakal boga kaindahan ieu mah tadina meme puasa ditimbang heula 60 kilo barang lebaran aya 120 kilo ieu mah bisa jadi pegula atuh ieu mah Masya Allah parahnya saya mah kali Tuhan belum puasa teh kali Tuhan lain puasa tamah tuh kos gitu mah jadi buta ngadadak tamah tuh teh ya Kangjeng Nabi Musa ya Masya Allah puasa 30 poe 30 peti seripit buka seripit peting teu sare beurang teh puasa kan bulan naon ieu bulan Hapit barang beres 30 poe Kangjeng Nabi Musa dek berangkat ke Gunung Tursina menghadap Allah sesuai jeung panggilanana Kangjeng Nabi Musa ngarasa teu betah sungut rada bararau Kangjeng Nabi Musa nyiwat maksudnya supaya ulah bau kapanggih jeung Allah beres nyiwat ditegor ku Gusti Allah Musa ulah jadi maneh menghadap ka kaula ayeuna lantaran aambean lu tadina seuit jadi bau tambah puasa 10 poe deui aduh cek Kangjeng Nabi Musa jadi kos kieu ya gara-gara nama Kangjeng Nabi Musa barang nyiwak nu tadina dikelilingi ku malaikat teh ngelilingi Kangjeng Nabi Musa nu mantap mengelilingi Kangjeng Nabi Musa lantaran kaambeuna seungit jelema nu puasa teh kapan ambe sungutna seungit ambe irungna seungit ambe ceulina seungit ambe kelekna seungit segala rupa seungit atuh malaikat teh juga pada ngarariung di madi Kangjeng Nabi Musa muteran Kangjeng Nabi Musa ka mana bae ge dibarengan ku malaikat lantaran seungit anu luar biasa kadang-kadang tembong malaikat teh kadeuleu ku Kangjeng Nabi Musa cek Kangjeng Nabi Musa ieu maneh saha ieu ambalayah lobaan amat ribuan kami kaum malaikat deuk naon maneh di dari
cek malaikat kami teh ngambe sungut anjeun teh segitu luar biasa. Oh cek Kangjeng Nabi Musa pohara orenganan puasa barang Kangjeng Nabi Musa nyiwak malaikat arindit kabeh dibere tembong ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa. Hei malaikat di kamarana comeback parah orang luar negeri berarti comebacknya neta. Ya Allah cek Kangjeng Nabi Musa dek barali ka mana ka negara kami deh emang kunaon bau maneh kuari mah gara-gara nyiwak bau. Ya Allah nu mantak ditegor lah ku Gusti Allah Musa tambah 10 poe deui. Kangjeng Nabi Musa langsung nambah puasa deui 10 poe. Karak didinya Kangjeng Nabi Musa berangkat ke Gunung Tursina. Mentak pantas cak Kangjeng Nabi la khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil miski. Yakin ai mambuna sungut jelema nu puasa leuwih seungit tibatan minyak misik. Masya Allah coba ge lamun dulur urang babaturan urang puasa coba kurang amban coba sia hah gitu coba aja pada nurut dan oh bisa utah dirinya orang pan teu akur sih cak Kangjeng Nabi la khulufu fami shaim atyabu min rihil miski pan je boro-boro leuwih tibatan minyak misik ge jeung minyak amreh ge henteu kun ya aneh di dituna indallah munggu Allah ambe jelema nu puasa leuwih seungit munggu Allah tibatan minyak misik kaambe lah ku malaikat-malaikat. Madak lamun jelema loba dahar jauh ti malaikat. Ciri jelema nu loba dahar dayut beteungna. Asa jelema nu dayut jauh jeung malaikat. Cak nu dayut ge pan nyinggung aing sia. Teu senang nu dayut, goblok teu kiuci. Sampugu aing mah dayut ge lain kurang dahar. Sebenarnya nyata pugu maksudnya kayak gitu. Aya dayut loba dahar aya dayut aslina ti ditu. Ieu mah duni maksud teh dayut jelema loba dahar teu meunang aya dadahareun langsung di dahar dicaplok bae. Isuk-isuk langsung kopi jeung gitu buras. Beres aya deui gemblong di dahar deui kunyana aya deui gegeplak di dahar deui. Terus baik malah bakeur ngaji ge barang dahar baik naon bedana jeung orang koros eta jelema lamun aya jelema keur ngaji ngopi dahar eta teh bapana orang koros cek nu di luar sial ka aing atuh kadanan tapacara Kangjeng Nabi Musa 40 penting dek menghadap ka Gusti Allah. Atuh urang mah tapa teh keur ngaji tapa atuh 2 jam doang. Ieu mah keur ngaji ge teu bisa tapa masyaallah komo di imahna. Geus nyaho jasa mah di imahna mah geus pokona. Bakso asup, somai asup. Kolak asup, naon deui ayo coba. Beuh budak. Naon deui kunya ayo geura. Sagala rupa diasup-asupkeun. Atuh naon bedana jeung orek koros? Eta malamun orek koros liwat nyana ge ngadadahan sama nih ye sarua jeung orek koros eri orek koros ge Masya Allah datangkannya nama digergetan ku ucing meng gergetan jasa meng nyala nyumpan goblok teh jelema sial teh jelema emang kunaon dahar ka tulang-tulangna di dahar cak meng goblok cak aing acan mantap wayana dahar sasakeun jak meng mah tuh mantep meng ge we nyumpahan teh ku galedeg Masya Allah lu tak cekolot bae lah badi ibasing ada lamun beri tahan ngarusak tapi lamun cucurut ulah kolot bae lama kos itu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut ulah sebab naon nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah
sugannya nama bekin kabagabah teh cucurut mah sugan cucurut bekin ka gitu naon teh nya nama ka daging teh bekin cucurut mah bekinangan sakadar ka tulang doang ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong eta teh cucurut kadinya diseusepan ku cucurut cak cucurut teh ngadoa ya Allah ya Rabbi inu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti tingkatkeun rizkina Gusti lantaran nyana dahar daging abdi ka bagian tulang na Gusti paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut doa aja lemah geus teu malah lanjur ya kiai-kiai kabeh korupsi malulu ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat biasa mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge keneh ulah sok dibayan cucurut mah ngadoakeun urang mun beurit paehan sebab ngarusak beurit berit bayar emeng eta binatang nu suci lamun urang rek dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae emang emeng kumaha kitu tas daharnya tek langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya mah tasar eta keur ngadoa siapa yang serikeun ka aing siapa teh nyaho yang serikeun bon sia mere cara eta teh keur ngadoakeun deulekeun ge dina kitab coba dengan hikmatna lagi we ngadoa ya Allah ya aya doa nangan kula ge teu apa sebab eta bahasa emeng mun dibahasa urangkeun geus kitu ya Allah ya Rabbi alhamdulillah abdi cicing di mana mati lo kabagian tapi abdi cicing di dieu kabagian sanajan hulu najeng tulangna abdi geus senang nu aya bae waktu keur di tatangga abdi mah tulangna ge dirempus bae punya mata ya kadang nu eta hayang ka cicingan ku meng emang babari hese urang neangan coba meng hayang betaheun di mah urang hese tapi hayang lamun urang geus dibetahan ku meng mamana ge datang bae ka imah urang mali kesel deui atuh heuh meng mah kos kitu dipicen ku urang 5 kabeh datang 10 bakamari geus dipiceunan ieu mah anyar deui datang deui semeng mas sebabnya didinya lah ayam makanannya na ngadoakeun 2 hiji meng nomor kedua cucurut eta mah kolot baheula lagi sing ade cucurut udah dipehan bari kula awas eta cucurut teh beurit pehan mun beurit ulah tapi beurit nying mah pehan bae beurit teh 2 jadi wal beurit yan kosimu lagi sepen wa nyingingun wa gerehi hiji berit nyinging jeung wadua lain nying tanu nyinging mah paehan bener ieu mah berit nyinging mah paehan sebab eta mah ngarusak nya mah jadi nu ngarusak mah paehan tapi cucurut berit nyinging berit keneh berit gede berit nyinging paehan ngan rupana kos cucurut berit nyinging mah leutik paehan tapi cucurut mah ulah je cenah kieu kos kumaha eta cucurut kos kumaha beurit atuh lain ka aing sia di ditu di imah tah kos kitu manya kudu ku aing dicontohan deui bae cucurut ya ge Syekh Nawawi tah mah Syekh Nawawi keur ngabahas masalah berbagai masalah di Masjidil Haram di Mesir kejadianna lain di Masjidil Haram di Mesir dina manakibna di Mesir lamun cerita ti awal kan panjang kang Syekh Nawawi tanara ka Mesir maksudna nek naon endek kitu naon garang-garana endek nyita kitab sebab percitakan kitab harita 2 Beirut jeung Mesir sakalian deuk ka Beirut Syekh Nawawi teh ngan ka Mesir heula eta geus kadenge ku kabehan bahwa Syekh Nawawi deuk ka Mesir pohara aya bahsul masail ngebahas berbagai permasalahan para kiai-kiai lantaran dek aya kiai di Mekah ngan aslina di Banten Masya Allah pohara jasa datanglah ke Mesir ternyata rame di Mesir teh ya kaget Syekh Nawawi disambut ku kabehan ngan ti jauh kene cek Syekh Nawawi teh wah asana ieu kajian ku kumaha ieu dek aya permasalahan bahsul masail jubah Syekh Nawawi dibuka dibikin tah ka hadamna ya pakai jubah aing ya pakai geus ngomong geus bae
datang ke tempat atuh nu make jubah pajar kiai kan. Wow, eta nu disambut mah. Syekh Nawawi na di tukang bae. Tinggal hadamna bepen jadi terus bae sia makanan. Omong jasa sia. Atunya nah, pohara jasa. Masya Allah. Tungtung nama hadam nu jadi kiai. Oh, tuh diajeng-ajeng segala rupa. Syekh Nawawi menyempot bae kiai di tukangeunana. Seri bae Syekh Nawawi teh. Dihormat segala naon segala naon jangan lagi empat-empatan ngene sana ya jadi kos dia tuh cek teh ieu saya bae lanan bae terus embung kanyahoan urang papan kuari lain kiai ge mengada-ada aing abeh pajar kiai kumaha udeng-udeng wow eleh roda Vespa mah jubah 2 lapis hareudang elos penting aing pajar kiai beulana Syekh Nawawi nu kiai asli embungeun disebut kiai bener bae Bahtul Masail kacaritakeun panjang ieu mah cepetna bae harita langsung kita ceramah Syekh Nawawi dipanggil nyana nyeleuk terus cak hadapna aing bisa naon atuh ieu tapi jaga Syekh Nawawi terus ngan menta cai heula jana ka Syekh Nawawi dijampean Masya Allah eta ngomong bahasa Arab bas'alah bisa kabeh waktu kabeh ge gideug bae kabeh di Mesir ge pohara jasa Syekh Nawawi itu pohara Syekh Nawawi hebat jasa padahal hadamna eta lain lalagaan heuh pohara jasa barang kanyawan geus turun kabeh terus ka masjid dara riu kabeh aya nu nyaho Nawawi mah lain eta ieu watuh kabeh sasalaman ka Syekh Nawawi nu asli teh kalau asli tuh cek Syekh Nawawi teh sakitu ge hadamna geus hebat sakitu ge hadamna geus hebat padahal mah nang niup barang dicokot deui jubahna kadekeun jubah teh geus kanyahoan kuari mah dipake ilmu eueuhan cara aing jadi bodoh deui ku ari. Jipan jadi kos kieu teh. Bodoh deui. Nah, Syekh Nawawi ku ari geus kajahoan biasa dieu kieu teh. Eta keur nyaritakeun masalah itu bubuahan. Bubuahan nu halal mana nu haram mana. Kan lamun Ki Holil mah waktu di Mekah nyaritakeun kapiting. Kepiting teh geus dibahas ku ulama halal apa haram rajungan mah halal kepiting mah haram teh kan di masjid contoh kan di masjid haram kepiting halal rajungan ngan contona kos kumaha eta mah Syekh Holil Bangkalan tah mah saudara-saudara mun bahasa orang ieu rajungan ya dicokot dikelek set nah ieu rajungan kabehan ge lain kaget rajunganan eta boga dikelek kok bijul ram lain masalah rajunganan tapi dikelek aya rajungan coba Holil ai kapiting kos kumaha belah katuh cenah kapiting mah di dieu cokot set ieu kapiting ditinggalkeun tah ieu rajungan tah ieu kapiting juga luar Syekh Ki Holil nama jadi jang contoh doang eta kabeh ulama ulun bisa ngomong Ki Holil pun bisa nama cenah kana tah dikelek timbul rajungan timbul lamun Haji Pendi bisa ngaluarkeun rajungan jualannya nama tuh bisa bilang toko rajungan ujianana mantap terberean bisa nya nama boro-boro rajungan cacing itu jadinya nama tuh kan Syekh Nawawi lain di Mesir toh keur cerita bubuahan boh dibahas kabeh bubuahan cek Syekh Nawawi bubuahan yang ada ini mah belum seberapa ada bubuahan yang unik di Indonesia mah apa itu Nawawi cokot dikelek rambutan iki ya Allah ya kabeh kaget tangkal rambutan dikelek naon deui cerita Nawawi anu unik nu aneh nu eueuh di urang di Mesir di dieu dicokot dieu salak Bogor dicabut dikelek kabeh ge malalotot bae kabeh kiai lain lawanan di Nawawi mah pohara tuh ya Allah ya Rabbi dikelek datang kaya salak segala rupa tuh
kabeh ge tercengang kabeh geus ulah dilawan di mana Nawawi mah ulah dilawan atuh bubuahanna naon ge ieu mah bisa diawak sorangan malah aya nu unik hiji deui nu eueuh di mamana iwal ti Pandeglang daerah kula naon eta Nawawi cokot ti dia di beuteung kadu iya ti rumingkang cek deui kadu pohara jasa eta Syekh Nawawi geus eta Syekh Nawawi pohara jasa pan Masya Allah kunaon eta bisa kitu nang riyadhah geus jadi ahli Allah mah naon bege kun fayakun Allah dibikeun urang mah puasa henteu naon henteu atuh aya kikituana coba cek jana jaing geus tahajud coba dikelek dikeun cabutan ku sia kelek datang keluar bege moal getihan bisa bisa tambah lain kudu kos gitu tambah kudu puasa lillahi ta'ala Masya Allah nah ilah dikelilingi ku malaikat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam 30 poe nyiwak malaikat kabur setelah ditambahan dari 10 poe malaikat ngeriung deui di Kangjeng Nabi Musa alaihi salam Kangjeng Nabi Musa kita berangkat ke Gunung Tursina jangan ya diberi kitab Taurat ku Gusti Allah jang tatagenan sebagai dasar hirup manusia salila dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ulah keluar ti kitab Taurat kos urang kuari ulah keluar ti kitab Al-Quranul Karim ketika urang keluar ti Al-Quranul Karim kuari mamual nanaon deuleu engke di akhirat anu ngagugulung lain Al-Quranul Karim rasakeun ke di akhirat rasakeun ke di akhirat kuari mah oke bae iya bae tapi engke di akhirat ku mah Masya Allah Karim nah iyalah Kangjeng Nabi Musa dipanggil sesuai jeung janji wa wa'adna Musa salasina lailah ngajangikeun kami nu agung ka Kangjeng Nabi Musa 30 poe 30 penting teh maksudna nu kalimu nanti aya bakal rarasan dipanggil ku Gusti Allah dina nalika geus anggeus 30 poe ane Kangjeng Nabi Musa teh titah puasa biaya sumaha puasa 30 poe teh wa Zulqa'dah bulan hapit atuh Kangjeng Nabi Musa diparentah ku Gusti Allah pasomaha puasa Kangjeng Nabi Musa barang beres puasa Kangjeng Nabi Musa 30 poe an karo lupa pamih lain deui rarasan cek Kangjeng Nabi Musa ieu sungut rada kos kararieu ambeuna asa teu ngeunaheun amat teu bicara jeung Gusti Allah sungut bani bararau pastaka akhirna Kangjeng Nabi Musa nyiwak make susul maksudna ngabersihan susu ngabersihan bau sungut ternyata orenganan lain deui ditegur ku Gusti Allah pamarahullahu bi asyaratin ukhra kita puasa deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe liukallimahu bi khulufi pamihi maksudna Allah yang rarasan teh make ambean urut puasa Masya Allah madak kita ditambahan dari Kangjeng Nabi Musa 10 poe ku Gusti Allah wa atmamna bi asyar kemudian Kangjeng Nabi Musa nyampurnakeun 10 poe di jumlah 40 poe patamma miqatu rabbi arba'in lailah sampurnalah waktu pangeran mere ka Kangjeng Nabi Musa waktu 40 poe 40 peting kuari magis 40 peting mantak urang puasa 30 poe hayang menang Lailatul Qadar mukalama teh urang dibentukeun Lailatul Qadar teu kudu datang ka 30 poe 27 poe geus boga Lailatul Qadar asal puasana model tadi puasa nu bebeneran bukana korbat cukup hiji bae bu nginumna sasiripit besat beres sahur korma hiji nginum sasiripit sepoe 2 poe bertahan 3 poe tinggal kicep tanya ku pemajikanna ka haji ieu puasa maksakeun amat datang ka kicep doang ieu emang hayang naon hayang Lailatul Qadar coba hudang teu kuat
atuh kaji mah lain menang Lailatul Qadar ieu mah bakalna dikubur kos kieu mah kaji maksakeun teh huapan atuh aing Gusti ya dihuapan ku pamajikanna oh iya orang Lailatul Qadar ieu cek teu kuat lamun jelema moal dibere Lailatul Qadar moal kuat ketika jelema nu neuk dibere Lailatul Qadar kuat dibere kuat ku Allah emang awak urang nu sanu Allah cak Gusti Allah teh hais manusia awak teh nang nyeun aing lain usia ulah dialku ku sia lantaran yang nyeun aing jauh kadar kakuatanana jajijeunan aing urus ku sia awak koyo dahar sia wasrabu inuman ku sia wala tusrifu ulah loba teuing sakadar jang salat puasa hayo sia dahar nginum eta mah syariat ketika sia hayang datang ka aing daharna saeutik bae nginumna saeutik bae sia dek bersyariat silakan asa ulah mabok bae kulu wasrabu wala tusrifu sia bersyariat sok dahar sana nampan sorangan bae mantas daharna ge bubuka gejlig karung goni ya keur sian datang ka tarawih ge kita jadi imam masih sia-sia bae emang kurang gitu pan biasanya jadi imam teu kuat ya sabeuh teuing teu kuat jadi makmum bae nyawa jadi makmum ge nyawa tamat daun teu ya eta wal benang Lailatul Qadar teh puasa sah-sah bae teh betul syariat ya tapi ketika urang deuk make thariqah awas cak Allah lamun tadi make syariat kuari sia make jalur khusus deuk aing awas sia lamun deuk aing ngaho kadar kekuatan awak sia leuwih tibatan jang salat jeung jang ngaji disiksa sia ku aing teu meunang bertorekat mah leuwih teuing tibatan pamaksudan leuwih teuing tibatan pamaksudan teh geus doraka masyaallah nu mantak beda ieu mah norekat bae oh ai peuting nya bandeng di lembur illallah beuh ai dahar sanyiru mendingan dirantai tamah li torekat kos kitu mah tuh emang norekat kumaha aja lain la ilaha illallah na norekat batah dek jalur khusus berarti teu meunang leuwih ti pamaksudan ieu teh maksudna dengan salat berarti sia lamun salat make kudu dahar jacak Allah ge tanagana kudu aya ti dahar nah daharna ukuran jang salat sabaraha huap cukup eta teh 5 huap gak gendap huapna geus doraka je kumaha gitu pamajikan ku ari ieu urang teu hayang ka pamajikan haram lamun kawin lamun urang can usul haram kawinna bertentangan jeung syariat henteu sabenerna mah ieu mah dalam rangka suluk deuk ka Allah ketika nya geus usul deuk opat ge masalah memena sebab ieu mah jadi halal pan cara bertentangan atuh jeung syariat ulah make toregat atuh sia cicing di syariat atuh ya syariat pakos kitu Kangjeng Nabi mangaloskeun kulu wasrabu wala tusrifu ketika neuk nyaan Kangjeng Nabi Musa ge Kangjeng Nabi Musa iya 40 peuting berarti kan eta kaluar ti syariat Kangjeng Nabi urang naik ka gunung apakah dahar henteu mawa roti hiji teh eta teh sabaraha poe sabulan teh mah nya roti hiji sabulan sia mah roti hiji boro-boro nanaon ku sorangan bae ge leg kurang kene dak euy aya kene roti aya kene dah ieu hiji deui dilegeg deui leg aya kene dak atuh teh mah sia mah lain ibadah teh mah orek koros deui bae urang mah hese deuk ka Allah balain deuk ka Allah make aturan masyaallah make aturan khusus tadi mah syariat secara umum ieu mah tarekat secara khusus sebab deuk menempuh hakikat atuh lain deui pakaianana lain deui ketika can usul mah dahar lain deui sare lain deui teu meunang we ahli tarekat mah sare encan tunduh teu meunang ketika tunduh keur gaji ge hees bae dak lamun keur ngaji naon hees eta jelema norekat eta babe teu nabek jalurna itu masyaallah nah iya Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah nah teh imkanin Kangjeng Nabi Musa teh Musa ka dieu atuh langsung wae harita keret teu bisa make syarat Musa sia teh nabi aing sia teh rasul aing
ketika deka aing puasa heula cacak nabi deka Allah dipanggil kudu puasa heula ai kitu kunaon cek Kangjeng Nabi Musa make puasa heula beteung sia beresan heula bau ka ambeuna ku aing cek Gusti Allah boro-boro ku aing tanyakeun ka malaikat aing baueun dibersihan heula ku Kangjeng Nabi Musa sapoe ngising hitut dua poe ngising hitut berdatang ke nanaonan di jero beteung teh 30 poe ka amba bau sungut teh nyiwa tegor ku Gusti Allah pugu eta nu jang muka lama jeung aing teh puasa tamah deui sia fa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah jadilah 40 poe ieu syarat Kanjeng Nabi Musa dek muka lama jeung Gusti Allah di Gunung Tursina make syarat puasa heula jelema nu endeu kapanggih jeung Lailatul Qadar syarat puasa heula puasana puasa khusus kuari puasana puasa umum urang hayang kapanggih jeung Lailatul Qadar intip ku sia di Gunung Karang datang ke pagi bae ge moal pindah sia ka Gunung Santri paling kapanggih jeung tukang sao sia pindah ku ari ka Banten kowo di Banten mambaya tukang sao malulu mal bisa jeung ngintip Lailatul Qadar mah lain di masjid sanajan di haram ge lain jaloba jelema di Masjidil Haram teu kapanggih jeung Lailatul Qadar loba jelema anu di imah bae kapanggih jeung Lailatul Qadar kumaha emang syarat kapanggih jeung Lailatul Qadar beteungna bersihan heula tina urusan-urusan dunia ikhlaskeun ka Gusti Allah kakarak intip tanggal 2 hiji tanggal 23 tanggal 25 tanggal 27 sok intip loba jelema nu kapanggih geus teu menang bebeja brak kaget sesuai jeung kadar derajat dirina anu langsung neuleuh aras nu langsung neuleuh Baitullah anu dibukakeun bae ieu teu kadeuleuna naon eta teh lain di bulan Ramadan bae di bulan kuari ge berbentuk kos Lailatul Qadar teh aya nu mantak Lailatul Qadar mau nanyakeun ka wali mah lain bulan Ramadan di bulan-bulan biasa ge aja aya sebabnya nama manggihan terus bae malam Jumat kapanggih jeung Lailatul Qadar kamari ge orang Cilongok ieu beneran nih mah beneran nih mah nyana bangun bungaheun jasa gua ditanya sih bukan amat tes kapanggih jeung Lailatul Qadar di mana di Puri sakai heran lain Lailatul Qadar di Puri jam sabaraha tadi jam 5 boloon teh budak kapanggih Lailatul Qadar atau pertama Lailatul Qadar taman Naharul Qadar aduh ampun cak kira geulis jasa teh Lailatul Qadar meureunana maksudnya sih ya eta mah herang cenah kiai herang ngagenyai oh meureun nyana ngadenge surah kiai bahwa Lailatul Qadar ngagenyai di Puri kapanggih jeung ngagenyai goblok teh jelema eta urang Cilongok bareng ditanya aku ulah KTP nama lain orang Cilongok lain mal aya orang Cilongok mah kos kitu moal mal bejakeun ku aing mah pokona teh Kangjeng Nabi Musa dek muka lama jeung Gusti Allah syarat puasa heula bersihan betul bersihan kolbu geus puguh ai kolbu mah Nabi berangkat wa qala Musa li Harun kakak Harun cek Kangjeng Nabi Musa ka dieu heula ka dieu aya naon kaula teh dipanggil ku Gusti Allah dek muka lama jeung Gusti Allah di Gunung Tursina janji Gusti Allah terek mere wahyu bentukna engke bakalna teh kitab Taurat kula teh bakal dipanggil berangkat berarti kan ka ditu ieu di Mesir teh kan eueuh sasaha maka kula titip ka anjeun kakak ukhlufni fi qaumi wa asli wa la tattabi' sabilal mufsidin hampura kakak ukhlufni jadi pengganti abdi heula kakak teh fi qaumi dina urusan kaum kadem Harun wa asli amrahum rarapi urusan ananya kade di Mesir teh aya Musa Samiri kula geus ngadenge selenting bawaning angin
sanajan barican kapanggih jeung jelema lantaran kula kaburu dipanggil ku Gusti Allah kade kakak wala tattabi sabilal mufsidin ulah rek nuturkeun kana jalan-jalan karusakan nuturkeun mah meureun henteu bimuafaqatihim alal ma'asik kumuafaqat kana maksiat ge ieu teh geus nuturkeun kana mufsidin lamun pemerintahan urang ku ari teh mufsidin ngarusak lantaran urang ngadenge geus pripot teh geus berbagai triliunan rupiah lamun di daerah bae korupsi berarti kan mufsidin nya eta lain dibenerkeun ieu teh pembangunan endahan diantep mufsidin berarti tuh nu prostitusi nu perzinahan itu teh akan kudu diberesan diantep punyana tuh nu judi lain diberesan diantep punyana berarti kan pemerintahan mufsidin kiai kuari teu milu ngan akur bae jeung eta sarua nu mantak nu berat mah kiai anu jadi mui eta teh lamun pamarentah tengah berantas tentang prostitusi tentang perzinahan tengah berantas tentang perjunian eta kiai nu terlibat di mui nu paheulana bakal dikerbekeun di neraka lah ieu tah wala tattabi baca tah Qur'anna wala tattabi sabilal mufsidin ulah sok nutur-nutur kana jalan-jalan nu tukang ngarusak carana bimuafaqatihim al ma'asi ngakuran panjang ku ngakuran mege tak eta teh geus akur pemerintah henteu ngayakeun gerakan-gerakan amar ma'ruf nahi munkar mui sia teh nyaho tuh tokecang bae sirana si ratu tah sirana si ratu eta ratu teh awas tah awas eta bahasa kolot baheula wali eta je abang kumaha kita teh artina aing mah cicing bae endeu kumaha sang ratu bae aing mah eta teh sarua kos kitu digejeburkeun ka neraka jahanam mantep amit-amit aing mah jadi mui ye kiai kos urang mah kos kieu tah di mui henteu di NU henteu di Muhammadiyah henteu suacablakna ngomong sabodo teh menyaritakeun Al-Qur'anul Karim atuh sabodo teuing ka maji hitung-hitung dakwah bae aing mah tuh ngadawahan pamarentah ngadawahan kiai-kiai ngadawahan ustad-ustad ngadawahan tarolah kiai-kiai mah jaman beuneunan nu ngararaji ieu mah ka dieu mah lain kiai bangke kiai mah lulu ja ieu mah atuh jeung nu bodoh bae aing mah ka ieu teh jadikeun nu bodoh ngaji mah tuh maksudna mah lain kos kitu yu urang babarengan ketika aya pamarentah salah tegor mentak kula mah negorna melalui ngaji lamun ceramah melalui ceramah eta ge bentuk teguran abeh naon ke ketika dipanggil di Robul Jalil Uce maju sia aduh aing waduh tinggal kaji pendi be hayo sia emangnya lagi kitu bae ka aing mah ya tuh tenang bae sabaraha taun sia hirup di alam dunia ieu tulisanna ieu Pak malaikat teh naon gawe sia ngaji jadi pemerintahan sa Jokowi aju gubernur sia sa Menggelis ganti ku atuh aktor bupati sia Zaki camat sia mah dibejakeun ku aing ngaranna urang Cilongok lurah sia dibejakeun be tak waktu sia hirup di dinya pemerintah pernah henteu ngadakwahan ngancur-ngancurkeun prostitusi perzinahan henteu asa sicing bae tanyakeun ka tongtrong ulah poe minggu nongtrong dong maksudna deuk ngabejaan tah pemerintah teh teu pernah ngabrantas eta pemerintah itu korupsi teh dedengean mah korupsi teh jauh ai asli namangan dedengean be koran aya televisi aya jeung jelema-jelema nu deukeut ka pemerintah bejana nyana korupsi atuh geus teh nyaho jatuh dibere bere geus saeutik aju sia pernah negor pernah ira negorna melalui pengajian ku kula ditegor eta teh bentuk negor kaula coba dipasang CD na ayang ke CD di itu
Iya, bang wasiding ke itu, be, ayah. Bener. Cak Gusti Allah, malaikat, Haji Uci salametkeun. Mantap jasa, guys, mantap jasa, guys lah. Geus eta bentuk dakwah, itu negara-negara acan atuh kumaha? Tuh, tanu di MUI cicing bae, di NU cicing bae, awas. Di Muhammadiyah cicing bae, awas. Kuari nu rada dakwah bebeneran mata HTI, bangun bebeneran bangun. Bangun wallah alam bener jeung teu nama, bebenerannya nama bangun Al-Qur'an nyaho teuing nya jeung teu nama. Ngan suara Al-Qur'an didengungkeun. Mana nu ngadengungkeun suara Al-Qur'an? Eueuh. Aya ujian Banten di jerona make aturan jihad bahwa salah satu kewajiban bangsa umat Islam adalah jihad fisabilillah, dijadikeunlah mata pelajaran, kemudian dijadikan gitu ujian. Kuari kapan dikritik ke pemerintah? Tuh masalah tuh urusannya anak mah di Banten. Satu sanawiyah jeung aliyah kata kos. Gimana cenah ki Banten aing teh nyaho. Kana kos kitu bae tah. Eta kan geus kritik urang dek ngadirikeun secara praktis. Pasti dikritik bae di urang sebab Al-Qur'anul Karim negara Pancasila demokrasi. Iya kurang mah henteu naon kitu garana henteu ikut secara praktis sakadar ngabahas kos kitu lah. Mau ditanya agama mana? Heuh, sama suruh saya turun Habib. Ya tuh neng gelis ge Islam saya. Kuali di Pandeglang nu kaluan nu jarra di bupati. Apun eta si neng deui bae. Neng deui bae eta ku poloan urang Pandeglang. Nu dipilih neng deui bae. Eta kan berarti kan kiaina kadari itu kabeh. Nah eta engke pan tita tanggung jawab di Rabbul Jalil emang kumaha gitu. Ulah mah ngan sakadar caritakeun doa. Buat ting di dia gel mau nasi neng mah gue lagi milih. Iya. Kangjeng Nabi Musa tadi bersihan tek urang teu ngabersihan bagi hese jasa. Urang mah kadang-kadang teh lamun kurang-kurang nama kos si anu katu cakaten naon mikiran batur sorangan bae ka Allah. Si anu mah katu naon atuh mikiran batur aing sia bae tuh ka Allah mah. Kakarak rada tenang pikiran di akhirat bah mungkin mikiran batur baik ku sorangan tanggung jawab lah batur di keluar gitu sorangan tek ngaji nyaritakeun urusan dunia makhluk dunia pek tapi ketika berangkat ke Allah sorangan sebab nu tanggung jawab amal nu dibawa nu sorangan. Nah wa qala Musa li akhihi Harun cak Harun aya di ditu lain Harun sia ieu mah Harun kakak Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Ukhlub nih maneh jadi pengganti kaulanya urus kaum waslih amrahum urusan beberes masyarakat umat kade tauhidkeun ka Gusti Allah ulah salah wala tatabis sabilal mufsidin ulah nutur-nutur jalan-jalan anu rarusak kade ku cara ngamuapakatan ge eta ge geus sarua bae. Mangga Kangjeng Nabi Harun abdi siap jadi pengganti. Ai adirek berangkat baira rek berangkat nadi walamma jaa Musa ke Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah bakal mukalafah jeung Gusti Allah geus nyieun khalifah kuari Kangjeng Nabi Harun kakana nu kita urusan umat nah ieu bakal kumaha kacaritakeun Kangjeng Nabi Musa engke wallahu alam bishawab.